ari mitoha. Urusan wae rumah tangga anak. Incu teka urus majarkeun salah inungna. Salaki teka urus majarkeun nu salah pamajikana. Tah ayeuna dek nanya lamun pamajikana nu teka urus saha nu salah. Kaladageun. Ripu Besti jadi aing mah. Batur mah tegableg duit teh nginjeumna ka aing. Nah, ari tempo aing tegableg. Boro arah diinjeuman. Aing mah ngeluh oge eueuh nu percayaeun. Aslina. Kaladageun. Dek ka warung bari dek nempo orok Dede Jigong Nur keur naon? Biasa ieu keur ngayun-ngayun Dede Jio. Cek mana tuh Dede Jio teh hayang nempo atuh ah. Tuh. Aduh, si Dede Jio teh suburnya. Dede Jio, bak, ciluk. Geus bisa ngahao geuning Nur, sabaraha bulan budak teh? Aya we bareunis 4 bulanan mah. Tuh. Keur mejeun. Eta budak ketap-ketap kitu bere nyosu atuh aceu. Karunya. Itu beres susu emang karunya ciri gitu. Siapa yang kita gagal susu apa gitu? Aduh. Dengekeun Besti. Ari kajalema sia teh nganilai teh ulah luarna hungkul. Yeuh, tuh tempo rumah sakit luarna bararesih, tapi jerona mah nu gering hungkul. Besti, lobakeun mah duit, montong dilobakeun songong. Engke geus loba duit, kade sia ulah sombong. Paladageun. Dengekeun ku sia Besti. Edek ngajauhan sia sawios, edek goreng ka aing teu nanaon, edek sedia ka aing oge teu nanaon. Ngan omat, ye, duit nu diinjem ku sia kudu dibayar heula supados panggih henteu era sakitu we ti aing mah. Korowokeun ta. Kata-kata hari ini, wanita yang benar-benar berkelas, wanita yang enggan merampas. Baladageun. Lupakeun ilmu padi, pake mah ilmu tai, sanajan cicing dihandap moal aya nu wani nincak. Baladageun. Cek saha jadi ibu rumah tangga itu sulit. Yeuh, jadi ibu rumah tangga itu gampang. Gampang amek-amekan, gampang lieur. Komo tegableg duit mah gampang stres. Bener teu? Keur maraneh anu garableg hutang ka aing, ku aing didoakeun cing garade milik, cing lalancar rejeki, ameh tereh mayar hutang ka aing. Dengerin Besti, kalau cari suami jangan yang punya hodam lalai, berang molor, peuting ngador. Dengerin juga Besti, kalau cari istri jangan yang punya hodam tutut, tiksa mutut, tiksa mutut. Mendingan oge cari istri mah yang punya hodam kunti, susah senang seri terus. Hirup aing mah simpel lur, bisa turutan, teu bisa ikhtiaran, boga hate ulah dipake iri jeung dengki. Ari WA bisnis, aing nyeun status galau jeung teu gablek duit. Ari mana bisnis naon? Yeuh, ari jadi jelema ulah sok baperan, ari kabatur ngomong babaledagan, giliran disindiran babarawakan dina SW, wani mah totog teu wani mantog.